Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Ya betul batal naon asaumu puasa biriddatin ku sabab murtad, naudzubillah. Wa haidin jeung haid, wa nifasin jeung nifas, awiladatin atawa ngajuru, wa jununin jeung gelo, walau lahzotan jeung sanajan eta sakedeung, wa bi igmain jeung ku sabab sakalor, wa sakarin jeung weureu. Ta'adda anu ngahaja si jalma bihi kana itu sakar. In ama lamun ngumuman itu igma jeung sakar jami'an nahari kana sakabehna beurang. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Al iftaru ari buka fi ramadana dina bulan Ramadan. Arba'atu anwa'in eta ya opat pirang-pirang warna. Wajibun tegasna buka anu wajib, kama sapertikeun perkara fil haidi anu tetep itu umma di awewe anu haid, wan nufasa jeung awewe anu nifas. Wa jaizun jeung buka anu jaiz, kama saperti kama eta tetep saperti perkara fil musafiri anu tetep itu umma di jalma anu lumaku, wal maridi jeung jalma anu gering. Wala jeung henteu wajib, wala jeung henteu jaiz, kama fil majnuni, kama sapertikeun perkara fil majnuni anu tetep itu umma di jalma anu gelo. Wa muharramun jeung buka nu diharamkeun, kaman eta tetep saperti jalma akhir anu ngakhirkeun si iman qada ramadana kana ngodoan bulan Ramadan ma tamakuni sarta kongangna itu qada hatta daqa sehingga yen rupek non al waktu anhu tina qada. Wa qasamul iftari jeung ari pirang-pirang babagian buka. Arba'atun eta ya opat aidon barina deui. Ma tegasna perkara yalzamu anu misti fihi dina emma naon al qada'u qada wal fidyatu jeung fidyah. Wa huwa jeung ari emma isnani eta ya dua. Al awwalu ari anu kahijina al iftaru eta buka li khaufin karena narempan ala goiri kasalianti si jalma. Wasani jeung ari anu kaduana liftaru eta buka ma ta'khiri qada'in sarta ngakhirkeunana qada ma imkanihi sarta kongangna itu qada hatta ya'tiya sehingga yen datang non ramadhanu akharu bulan Ramadan anu sejen. Saniha ari anu kaduana tina itu aksam ma eta perkara yalzamu anu misti fihi dina emma naon al qada'u qada dunal fidyati henteu fidyah. Wa huwa jeung ari emma yaksuru eta loba itu emma kamugma alaihi sapertikeun jalma anu sakalor. Wa salisuha jeung ari anu katiluna tina aksam ma eta perkara yalzamu anu misti fihi dina emma naon al fidyatu fidyah dunal qada'i henteu qada. Wa huwa jeung ari emma syekhun eta aki-aki kabirun anu kolot. Rabiuha jeung ari anu kaopatna tina aksam la eta henteu wajib qada wala jeung henteu wajib fidyah. Wa huwa jeung ari rabi al majnunu eta jalma gelo alladzi tegasna majnun lam yata'adda anu tengah haja itu alladzi bijununihi kana gelona itu alladzi